pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikan ka askari teh abri polisi. Abri, ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana. 2, sana. 3, sana. Dengan demikian, kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahnya supaya di sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhana. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ieu kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak. Sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Bulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Penggolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan. Geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu. Jejak arahna ieu ka mana ieu? Tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam Ki kayak ditampiling. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Makarak ditampiling alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat nih jelema ya. Kencak waris siapa. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dieu. Tampilin deh kencak. Joger. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama ta lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cekna. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa, aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, Raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan Raja. Kiai. Wah bener bae. Silaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero.
dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar ge nasib asana aing mah kumaha meureun aduh tapi panaing mah nu jelas nu dek laporan bae ke Tuan Raja dan dek mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham Kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mah ngahinakeunana abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo, kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka kieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener, Kiai? Nuduhkeun kuburan bener pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teuing tuh Kiai mah kos kitu tah raja tinggal raja di bodo-bodo atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan eta mah lain jelema jurig kos kitu mah kayak geus stop Raja stop acak-acakan ya urusan dia cak Ibrahim bin Adham geus aya nanya hiburan ka budak ngora kanu teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakan tempat hiburan kuburan tah Panglima ieu hiburan geus kudu di kuburan raja hiburan geus kudu di kuburan nyos ya aduh dan amankeun dan tapi asup ka jero hate Tuan Raja oh jadi jelema kolot mah geus teu layak hiburan raramean hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam. Tah jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih deuk ka saha deuk ka sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah Ki Haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng tilu kali bin tah mah katulimbang di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat
Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mutasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah dek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat cek gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panir sia-sia cie atuh kula mah teh ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuhan raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kagak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek mana aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo
tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha hamba Allah. Cak kula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran, ku kula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja. Tetep cak nyana hamba Allah. Ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran, kok hamba Allah bae. Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima, mun ditanyana lain ku raja, mun ditanyana lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong. Tidak tahu kamu, saya ini wakil panglima. Sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan, pasti cekula-kula diseret deh ke istana. Tah, titip, cek Ibrahim bin Adam. Raja, ulah ngarasa jadi raja. Panglima, ulah ngarasa jadi panglima. Kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya na sombong jasa. Kamu tidak tahu, saya wakil panglima. Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekar kerajaan saha jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui wae. Blabe ieu mah ya. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan raja emang tadi geus di tes di dieu. Tadi sanu nyeret panglima, tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu ye. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teu mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti orang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur, ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan. Negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Eng capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar mah negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati, jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta, nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih. Tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok kabeh ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah, gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah.
asli embung diantarkan dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapi dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener oh urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngondang ka daerah mana ye daerah anu mah malah maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing teu mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah ieu lah di nagara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor 1 pedagang petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh tapi orang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon amin endek moal sia ayat ieu lanjutan tina ayat anu kamari diturunkeun ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat Siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq moal aya anu ngaleuwihan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu antaranya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya geus teu make hitung-hitungan kenyataan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat ngajelaskeun ka kaum kadenge ku Abu Jahal coba mad coba aing hayang ngadenge sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat coba bejakeun ka aing beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem ajo Yerusalem terus ka luhur langit kaula ajo terus ka Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cek eta cek Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam ya gitulah bangsa 2 jam atawa leuwih saeutik mad Aisyah edan teh sok aju leuwih kitu kamari mah sia kamari aing masih kene rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun ga isia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokokna mah kitu bae kula coba tanda naon tanda puguh hayang nanaon ceuk coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun wah lawang breh pe ku Gusti Allah dibukakeun aya pasti dilakso oh lawangna nu hareup kieu nu belah gigir kieu nu belah gigir itu kitu coba lawangna sabaraha ditunggu Kangjeng Nabi ji 2 3 sekian lawangna tihangna dihitung sekian hareupna aya naon sia eta nya mah nya cek cenah eta sia mah sedang lamun jadi dukun mah Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar jangan dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad dia tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon?
oh iya rame-rame kabar naon Muhammad keur penting mantes lalakon ti mana di Haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah juk balik deui ka dieu tadi ta meme subuh juk eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha Abu Bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae lamun salian Muhammad geula aing ge tah eta teh kan poharaga sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar contoh Sidina Umar contoh Sidina Utsman contoh Sidina Ali contoh para wali ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg geneh bae geus loba contoh-contoh dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg geneh bae masih hayang keneh bae dikurangan teh hayang keneh bae mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya hayang aja teu arti masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos togeun teh mongkos kitu mah ya Allah eta teh Quran eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna atuh kadaanan teh Sina Abu Bakar mah atuh urang merenung heula naju jelaskeun gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara lamun Muhammad lu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik paneta geus anggeus-anggeusan tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anakna bah asana abah haju lain deui kuari nutur-nutur Muhammad ibadah kanu teu kadeuleu urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak ngasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran kos kumaha arti da mun beureum mun hideung mun gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana sama kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji minggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus saya tenang begitu der ngajerep ngeunaheun jasa beres amin kakak rakudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa orenganan kerek tah cik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi kaulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatan madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ieu hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan Ege cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung ka ditu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal bebelah mana. Masya Allah. Jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ieu ka dieu jalan nu bener mah ka dieu jalan nu bener mah
cek babaturanana hei ulah kadinya salah tama jalan nu bener mah kadieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana? Deka Serang. Ka Serang dek jalan ke mana? Tetep aing mah kadieu mah karangkas kaditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye kadieu teh cat atawa jalan kadieu mengkol kanan kaditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah kaditu mah atuh karangkas betung kaditu mah. Ye Aisyah kumaha? Tah, kumaha aing bae. Pokona cak aing kadieu ka Serang mah atuh datang ka Ira ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah kaditu. Kadieu ka Sukabumi bener kaditu ka Garut bisa kaditu. Itina kadieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu. Tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbang. Katulimbang teh. Aisyah tuh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bea. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun. Pamajikan. Emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego? Sia mangan hak pake doang. Teh kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan. Lah, ulah omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ge los. Malana lah kos kitu mah. Henteu happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos yalah. Tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Larak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbang jelema. Katulimbang dekawin ge sarua bae, sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah. Masyaallah, Ceng. Abah makarunya ka Aceng meunang ngadidik Abah, hartina wasilah disakolakeun ku Abah, dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, tah ieu sia aya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh Abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah, Ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab, Ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh, Abah geus ngomong tuh jeung anak Mang Anu di pengkolan. Coba dah tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu. Aya. Make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Aduh tah eta Abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak Abah mah sakitu henteu Bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula Abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kos bener tah ngomong tugas Abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing. Kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbang budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbang. Nasehatan deui ku bapana.
cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon gitu bah eta mah cak aing leuwih berat mah bapak bloon jasa mah tadi kesehatan ku kolot mah masya Allah jang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu ngeunaheun kadanan kunyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pangeunaheun tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna zat kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa sholat maghrib 5 rakaat kira-kira sholat subuh 4 rakaat lah naonan tuh kita hanya kumitohanat neng emang sholat subuhnya seberapa rakaat 4 sholat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos gitu membelek ceknya nanti pula mangges diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tas kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan dididik ku salakina dijebian bae da lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan tadi bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese teh kadenge Gusia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tah Gusia dah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan ulah ku nafsu tah apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal maknya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh maknya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mul kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang kajen ku kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna pikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon ieu kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit
Oh eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pait mun lain pait mun teu pait lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina ti heula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniyat kudratirat ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa didelekeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah kana kataro wa ilam takun taroh kana huyar eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun asa didelekeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan kumaha tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus dituntun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal dereng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih nu loba zikirna pendoon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah. Maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah. Nah, supaya datang kadinya anta budak ka'annaka taroh wa illam takun taroh ka'annahu yarah. Supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nunuduhkeun nah ieu kan jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang
lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh jelema geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak bae ta kiai katulimbang ta kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atau emang nyana iya nu katulimbang walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ye ka dieu ye tapi pala yujibuhum tadaek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah huwal huda adalah agama Islam Kristen dolal Yahudi dolal Protestan dolal Katolik dolal Konghucu dolal selain daripada Islam mah huwal huda ialah Islam selain Islam dolal sasar salah urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh bisa wa urang mu'minna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya aranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sadarieu aranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salira di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salira di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke ialah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tuhsyarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dia khususna
umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat kening sun saking Abi Hurairah muga nilarban dosa Allah anhu saking Abi Hurairah. Anna Nabiya yang sabuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na najasyi fi yawm alladhi mata fihi ikut anangani ayah Kangjeng Nabi Raja Najasyi dalam dina kang mati ya Najasyi dalam lazi atawayaw wa kharaja bihi milal musalla lan metu Kangjeng Nabi serta nas maring musalla fasabbihi maga den bariskeun apa bihim kalawan nas wa kabbara alaihi arba'an lan takbir ya Kangjeng Nabi ngatase an-Najasyi arba'an ing babat muttafaqun alaih, dari hadis iku muttafaq alaih. Ketika sahabat dikejar-kejar di Madinah, maka sahabat hijrah ke Habsyah dipimpin ku seorang raja, Raja Najasyi, seorang raja anu tadina Yahudi, anu tadina Kristen. Nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ketika anu hijrah tercengangnya ternyata Nabi akhir zaman geus datang. Dikumpulkeun seluruh punggawa-punggawana nyaritakeun kedatangan Nabi akhir zaman nyana asup Islam. Para punggawa, menteri dan lain sebagainya setuju kemasukan Islam Raja Najasyi. Tapi dengan kepiawaian Raja Najasyi berdakwah untuk umatnya, untuk bangsa jeung negara, alhamdulillah kabeh hampir 90% saat eta pembesar-pembesar masuk Islam. Anu masuk Islam menyingkir menghindar kajen jeung Raja Najasyi. Luar biasa. Dilindungi, akhirnya dilindungilah manusia-manusia terutama muhajirin di Mekah hijrah ke negeri Habsyah. Ialah Raja Najasyi satu contoh seorang pembesar anu masuk Islam ketika datang dakwah. Ai di urang mati balik barang jadi pembesar anu geus Islam ge jadi semi. Tadina Islam tapi barang jadi lurah semi, barang jadi bupati semi, barang jadi gubernur jadi semi mawon, jadi presiden gitu kene baheula mah ti kafir asup Islam pohara luar biasa. Patuh mantap ketika berita wafat Raja Najasyi ka Kangjeng Nabi sumping. Maka Kangjeng Nabi merasa kehilangan bela sungkawa. Kangjeng Nabi langsung keluar bersama para sahabat ngajajar langsung salat gaib. Ialah aya salat gaib. Ke salat gaib teh kudu mayitna dihareup di mana bae salat gaib mah. Besi kieu urang nyalateun gaib, mayitna di mana? Mayitna di ditu cenah di Jakarta. Tuh meunang urangna di dieu mayitna di Jakarta. Nu kangen atuh. Mun kitu mayitna di Picung. Itu tah ka ditu ka Kendal. Gaib ge
Kita gaib di mana bae mait nakala di kidul wetan kulon gatunana nusolli ala maitil gaib Habib Razak Allah. Ikan cerita gaib Habib nanti gaib di mana lain Razak nu iya nu gaib atau nu bakal gaib. Gitulah. Iyalah sebab urut hadis aya salat gaib diceritakeun gitu ku babasa babara ulama dina kitab fikih. Al-manal ijmali utawi gilaigi kumana kang bangsa ijmal makanal hadis awal samang zana pa hadis kang awal iku zuhuruhu utawi zahire hadis kang awal. Iguana huani nayi juga saking sasambat mutlakun hari mutlak ardafahu maka nganut buri ing hadis zabal musannif ugi musannif di hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah takhsusun lahu darah nang duakeun lahu gadwe hadis wa bayani anna ya idza kana an merdalakeun zadunna ya ikut galana ya iku li mujarradil ilam malulu dudud gadwe malulu ngawaruhakeun bilania galawan ora nazambat wala mubakhara lan ora kumagugan alaysa minal maniyanu magawarana ya ikut dudud saking kang dan cegah oban saking kang pemberitahuan berita duka nayu waganan nahi nabi ulana nazaba kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam alaiku tetep ngatasi kangjeng nabi utai keselamatan ikabiru ikut takbir ya kangjeng nabi bisolatil janazah yang dalam salat janazah sinan ala ahli badarin itu sitan yang mengatasi ahli badar wa khamsan dan ing lima ala zairi sahabat ingat tazakakan sahabat arba'an ala gairihim lan babat ingat tasalian sahabat kali badar wa kangjeng nabi kena takbirna khusus sama takhsisun khusus ka kangjeng nabi untuk ahli badar mantak kurang gitu salawat badar da para salatullah salamullah ala toha rasulillah Aladullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri sing lain ahli haji badri ahli badar sing ade aya ngaran badri dek naik jadi bupati lain deui itu mah al ahlil badri ingat ahli badar saya ahli badar orang hafal salawat badar sana bakal diraksa ku kangjeng Nabi ku Gusti Allah di akhirat bakalna diberi syafaat masyaallah salawat badar tah urang maya maca salawat lamun dek ngumpulkeun dana ai geus mandek sosorangan nanti ya Allah istimewa tentunya salawat badar mah dunia mencatat ketika Gus Dur jadi presiden di MPR dibacakan sholawat badar kaget orang Amerika orang Inggris orang Belanda memantau aneh ongkoh demokrasi tapi dibacaan sholawat badar cek Amerika nelpon ke Inggris kita ancam gak usah lama-lama ya sebab ini dibacakan sholat badar berarti kan pohara itu itu tekebal Gus Dur gitu 1 tahun aja jadi presiden 1 tahun lebih saya itu 5 tahun iya lantaran Gus Dur nambungan iya satu sejarah dunia mencatat heboh di Amerika heboh di Inggris heboh di Belanda orang mah kurang nyaho karena urusan kos gitu mengikuti ternyaho dampak politiknya ketika dibacakan sholawat badar Amerika tercengang. Wah, iya lain sembarangan. Berarti ada apa-apanya di dalam mantap kuku mah tetep beda dilengser gitu. Iya Mas SBY mantap maca sholawat badar terus bae jadi presiden. Antara nu sholawatan ya nama zikir ge dibayar betul mah kiai bayaran. Tuh sekupi sama tuh.
ahli Badar genep saya sahabat 5 jang salian teta kuari orang opat hatamatan najasi malamati sabaraja najasi bagabaro ya takbir ya gangjing Nabi alaihi ngadase najasi arbaning bapat pasabada ala zalika lan tetap ya takbir ngadase manggono ngadase manggono arbaan hatta tawafahullah malah ngawafatkan huing gangjing Nabi sabah Kagana Rasulullah nazaba gangjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu iku ngadamen kenya gangjing Rasul takbir adadil musallin ngagahaken bilangan wong kang salat kabeh subuh lan pirang-pirang barisan liyazdada lizighfar pun yang tahu wa lizighfaru nyubri doa lil mayyiti wa doa lahu kada mayit lan ngadua kada mayit resepun pisan gangjing Nabi manyolaten nu maot lobaan jajaranana loba supaya loba istighfar ngadoakeun ka mayit berarti pengaruh lamun teu pengaruh moal dititah ku gangjing Nabi makin loba makin enteng ka mayit makin loba makin enteng mantap kamari keur waktu gitu bapana atut maot eueun udara tang model eta model Haji Hasan Sohib sakitu gagahna jeung sugihna rembung nu tahlil nyalaten zaetik dan sakitu dibarere duit gede aja budali menang tidak nah tetanya terus sadugna tiluna dibalayar santri-santri jeung kiai-kiai dibayar 300 sampai 500 ribu nu sajuta hayang lobaan atut teh terus datang ke 7 dibayar aneh sakitu dibayar ge tetep bae henteu rame eta teh hiji tanda bahwa mayit aya nanaonan di jerona sebab henteu kasedot jelema den teu kana mahnid dan datang teh rek neangan duit bae datang ka ditu aya nu teu maca kulhugul wajan asal dibere amplop beres geus teh eta teh model nya aya jelema katarik begitu ngadenge maot teu kuat hayang kapanggih hayang nyalaten hayang memberikan doa ngalir doa aya Kangjeng Nabi rezeban lobaan bilang na salat ayo kudu lobaan jeung jajaran-jajaranna rapikeun minimal 3 jajar kaditu nama sabaraha jajar bae nu dimaksud supaya tambah-tambah istighfar ka mayit ngadoakeun ka mayit tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab